Ya mah tradisional pisan. Mantakan dina segi rasa mie ayam nage moal aya gitu tanya warginya. Jadi ieu mah tradisional pisan. Tah make hawu tungku kos kieu. Tah digolotrokeun sampai ka siap saji pokokna mah. Tah prosesna teh kos kieu wargi ieu teh butuh proses. Jadi ieu cara ngagulunganna sapertos kieu warginya. Pokoknya mah dijamin mantap. Dimana cara mangkalna Mang Jo mie ayam manggoler pokoknya mah lamun setiap wengi anu lewat di jalan desa Berkah kayaknya jalan raya Berkah Bojong Genteng mah didinya sok aya tah caket Mang Bakin pokoknya di sisi jalan sok didinya mangkalna tiap malam oge. Tah iya anu nyayogikeun perbumbuanana ya moal disorot bumbu nama rahasianya ieu teh rahasia perusahaan teu meunang ieu teh kajauhan we ieu nya tuh seungit teh wargi kamu teu seungit kemelenghir model kieu nya dijamin mantap pokokna mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wargi sadayana kumaha damang dina dinten ieu atuh pemugi sararehat sadayana nya. Ayeuna urang kekelayangan ieu urang ngeplog tambah gabut. Ieu cuaca ge sae pokona namanya dina dinten ieu teh sae pisan cuaca teh. Ayeuna urang ngareview naon kitu tanya wargi. Pokona tuturkeun lah videona dina dinten ieu. Moal lami teuing paling sekitar 8 menit atau 10 menitan gitu tanya. Ayeuna ka dieu. Nah diri teh kan abdi teh caket pisan sareng tukang mie ayam nya bumi teh kelarasan kan lancek keneh kata kumaha ayeuna urang review cara ngadamel mie ayam anjeunna enak pisan soalna mie ayamna nya ayo tuturkeun wargi. Tah wargi sadayana ieu mie ayam manggoler teh tah anu kacida alhamdulillah pisan gitunya nu entos-entos mah gitunya sampai ke arwih deui da ieu teh nu nuang mie ayam manggoler teh. Tah prosesna teh kos kieu wargi ieu teh butuh proses. Jadi ieu cara ngagulunganna sapertos kieu warginya. Pokona mah dijamin mantap. Dimana cara mangkalna Mang Jo mie ayam manggoler teh pokona mah lamun setiap wengi anu lewat di jalan desa Berkah kayaknya jalan raya Berkah Bojong Genteng mah didinya sok aya tah caket Mang Bakin pokoknya di sisi jalan sok didinya mangkalna tiap malam oge sok emang gak sadayana nya anu bade nyobian gitu tah prosesna teh kos kieu wargi tah ayeuna teh nya pokona mah ngonten ayeuna mah di dieu we urang kukulibekan di dia di lembur ulah lami teuing mie ayam. Tah iya anu nyayogikeun perbumbuanana ya moal disorot bumbu nama rahasianya ieu teh rahasia perusahaan teu meunang ieu teh kajauhan we ieu nya tuh seungit teh wargi kamu teu seungit kemelenghir model kieu nya dijamin mantap pokona mah. Nyorot katel we unggul ieu mah. Bumbuna moal ditingalikeun pokona mah ieu mah rahasia perusahaan. Toh ieu cabena wargi teh. Cabena ge asli ieu mah lain cabe-cabean ieu mah asli pokona mah. Itunya. Oke anu bade nyobian pokoknya mah kitu tah didinya di Berkahnya di sisi jalan pisan pokoknya malam siap wengi dari tos magrib ge tos aya didinya mangka caket Mang Bakin didinya banyak pokoknya jalan raya Berkah Bojong Genteng didinya aya wae mie ayam manggoler. Ieu saya Den
Lagi makan kamu ya, Bu. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama makan sepiring berdua tening gitu. Bedol dak we. Den, tinggal lihat kan ya, Den. Babin makan sepiring berdua nya, Den teh. Babin. Nah, kalau ini ngomong teh bahasa Indonesia. Lamun iya. Lamun iya proses ngagolakeun hayamna nya wargi. Soalnya kan lamun make kompor gas mah boros, ieu teh jadi perlu make suluh jadi alami. Ieu mah tradisional pisan. Mantakan dina segi rasa mie ayam nage moal aya kitu tanya warginya. Jadi ieu mah tradisional pisan. Tah make hawu tungku kos kieu. Tah digolotrokeun sampai ka siap saji pokokna mah. Pokokna mah ka wargi-wargi sadayana nya anu teu acan nyobian mie ayam manggoler malah gitu. Pasti moal terang gitu rasana kos kumaha gitu. Tapi ari nu entos-entos mah nya pasti aruwih deui eta teh gitu. Karena proses masakna, proses bikinna oge bener-bener bersih sareng oge tradisional pisan ieu mah. Perbumbuan ge turun temurun wargi ieu mah. Moal aya pokona namanya. Moal aya pisan pokona mah kitu. Eta di mana cenah Mang Jo eta teh mangkalnya teh cek abdi tadi teh ya. Mangkalna teh anjeunna lamun enjing matan sok di puskesmas tah berkah Bojong Gentengnya. Lamun wengina tah sok didinya di berkah di pinggir jalan pokoknya mah didinya di berkah jalan raya berkahnya Bojong Genteng caket membaki didinya seueur nu icalannya si pinggir jalan pokoknya mah kitunya wargi sok gerak cobian. Naon teh Den? Hah? Den? Wih, ini ngomong soraan nih HP-na. HP-na iya. Pire. Den. Kiu kiu. Ndeh. Eta ucing. Eta rojeng jeung ucing eta. Eta kumaha? Ken. Maka dibikuning. Ku ucing sematunya reus pisan pokoknya mah enjing-enjing di lemburan matahari nyorot gitu ngarasakeun sejukna isuk keneh pas kumaha gitu tanya wargi meni genah kieu pokoknya mah tah saung dihandap tah para genis uing gitu saung di aya bumi di anyar tah nu bade ngabangun acan rengse mungkin mah bakal padat ieu teh lembur itu bakal padat kahandap gitu nya enakeun ngadenge suara manuk tuh tatangkalannya angin sing hiliwir isu kene duh uluh tuh tah iya saung pergi uing nongkrong wargi ieu teh saung teh di dieu lamun keur niis-niis gitu tanya ieu teh asal mah cararaang di dieu teh tapi ayeuna mah jadi jarang ka dieu teh nya jarang kasorog ku jalmi ayeuna mah itu jadi hararium kieu tuh bun dikotok teh patalaya padahal geunaheun pisan di dieu teh duh para geniis gitu tanya di dia pare ngopi pas sore gitu tah enakeun pisan di dieu teh non nilarian inspirasi ide-ide konten kos kumaha di dieu teh para geniis abdi tah warginya tuh itu lembur pan ka dieu teh tuh lembur doang pan ka dieu teh tuh kahandap. Tah ya jalan ka tonggo tak itu ka sisi jalan raya pokoknya mah kitunya wargi dina dinten ieu mah kukurilingan anak urang teh saaya-aya we perkontenan anak ena mah dina poe ieu mah tah ieu bumi tacan ieu tacan rengse itu bade dibangun padet pan ka dieu seueur lembur baheula mah ngan sakur dua bumi di dieu teh bumi abdi sareng tatanggi anu tos seueur tuh
nya lemur ini matos pinuh dia tuh pinuh itepan katonggo lembur sim kuring teh atau non pisannya wargi anu tos nyimak dina video ieu mudah-mudahan ieu vlog perdana Jo anu durasina panjang dina channel Jo nu baru mudah-mudahan tiasa kaangge kasadayananya tiasa nyimak atau nun tos nyimak dina video ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.